Maha orang bisa Isra jeung Mi'raj lantaran percikan Nabi aya di hati. Dunia langit bumi katut eusina dipuateun di hati moal mahi, tetapi Allah dipuateun di hati orang mukmin asup. Masya Allah karim. Percikan Kangjeng Nabi ketika Allah qabada qabdatan min nurihi, segenggam dicokot dijadikan cahaya Kangjeng Nabi. Cahaya Kangjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut jeung alam-alam. Ya Allah, teu sadar urang teh bahwa di diri urang aya percikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal dateng ka teu sorga kajen kukumaha. Kapolsek sorga, Kapolres sorga, Kapolri sorga. Cuman diperhitungkan heula kena ngojai di neraka jahanam sakedeung 1000 tahun. Lamun teu bener ya lewatnya ka ditu, lewat ke surga sip, lewat teuing. Teu kitu teu malalagaan jak kiai ge nu ka neraka loba atuh komo polisi atuh ieu mah keur carita. Ya Allah ya Rabb, lain orang anu menghukumi masuk surga jeung neraka, Allah nu bogana hanya cerita. Allah nu bogana. Maka manusia yang paling hebat Kangjeng, urang penerusna paling istimewa kumaha? Setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon. Sebab naon? Aya percikan ilahi. Kesalahanna hanya dirina. Ketika orang kapanggih jeung pejabat, baju kebesaran dipakai di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kangjeng. Masya Allah.